Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang. Mudah-mudahan urang sadayana dina dinten ayeuna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saatacan urang diajar, hayu urang ngadoa ngawitan. Bismillah. Selesai. Materi kanggo dinten ayeuna paniten basa ngaregepkeun guguritan pupuh magatru. Tah ayeuna regepkeun disimak Bapak bade nyontoan nembangkeun guguritan pupuh magatru. He barudak kudu hirup rempuk jukung jeung pada batur ngahiji samiuk jeung dulur-dulur teu binarung goreng pikir komo bari olo-olo ngabogaan sobat dalit urang kudu deketna ibarat wagi perlu pikeun silih tulung mun urang menang kasulit tong ieu sieun kasoro. Sobat dalit bisa satata jeung dulur silih jaring silih aping lamun perlu silih bantu waktu susah rejeng sulit mangsa beunghar jeung kokoro lamun urang akur ka dulur jeung batur ati jadi tiis tingtrim hirup teu matak paur moal aya nu hiri dengki komo bari ngojok-ngojok. Hayu urang babarengan dulur-dulur sangkan urang tiis ati jeung batur teh kudu akur hirup teh kudu ngahiji lir ibarat ramo-ramo mah salawasna akur jeung batur tara hirup sirik pidik komo bari jeung takabur teu hirup masing-masing pek contoh hirupna ramo. Pancen dinten ayeuna eusian ngeusi guguritan ieu dihandap aya 10 pertarosan pek hidep eusian di buku catatan tangke hidep di bumi latihan anu name dicontohan nembangkeun pupuh magatru ku Bapa nya disonten hidep mangga pilih sapada kanggo ngawih pupuh magatru distorkeun ka Bapa voice note atanapi bade ku video. Hatur nuhun. Mung sakitu pangintenan kanggo materi basa Sunda kanggo dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.